Idin, udang sahur. Jam sabaraha Udin? Jam 5. Tebaleg, nu bener atuh. Jam 5 leuwih. Naha alarm teu hurung. Rek hurung kumaha jamna ge teu boga? Oh, oge nya. Nya geus puasa we sakuatna. Nya lamun kuat eta oge. Alhamdulillah wareg oge. Keur naon Udin? Idin, beres emam. Naon Udin teu puasa? Teu Idin, teu kuat lapar. Alasan botak. Hampuranya Idin. Nya geus Udin rek kaluar heula. Teu karasa lebaran 5 poe deui. Ngomong-ngomong, si bapak can ngajak meuli baju lebaran yeuh. Lamun hoream padesek-desek sok atuh galosor duitna, lain hare-hare wae. Aduh, panas kieu, haus deui. Capek oge nya jalan-jalan teh. Ari cicing di imah sok hayang nyieun orson di esan. Serba salahnya diuk heula we leuleus. Alah, ngeunah kieu. Diuk heula teu kuat leuleus. Itu siga si Idin. Keur naon si Idin di dinya? Moal kitu keur megat tukang tahu bulat. Idin, keur naon euy? Keur macul deul. Oh, sugan teh keur megat tukang tahu bulat. Lain megat tukang tahu bulat, keur megat jelema nu hayang dipencit. Idin, ari Idin puasa teu? Puasa atuh. Pantesan pecat. Naon urang disarwakeun jeung nu paeh peda pecat. Lain kitu Idin, peda we siga nu leuleus. Naon teu sahur? Teu sahur kaberangan, udang jam 5 leuwih. Oh, pantesan. Padahal tuang we atuh. Tuang kumaha ari maneh? Kan geus jam 5 leuwih. Oge nya. Ari geus jam 5 leuwih mah lain sahur tapi sarapan.